urang tadi nangenaheun dibere daek ngaji nyadar narima eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok ngadahar duit pamarentah nu kadahar ku nyana keur ngamuk di jero nafsu lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik ya Allah bener minggu kamari mah bener barang dibuarjakeun ku sieun ngamuk bahkan nyana dakwah ulah ngaji ka Cilomo haram segala rupa bank haram kredit haram duit pamarentah haram geus ulah sok ngaji ka Cilomo jeung aing ngaji naon sia wae baca kitab kabeh baca ku sia kabeh legleg ku sia kabeh teu ceuli datang aya nu ngadengekeun bae sebab naon dibendu Allah ku nafsu da moal beres ngaji ka dieu emang sanuni tah teu hayang teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang huduk pan masalahna ai teu kudu wau teu kudu dia kula ngaji teh teu kudu wau teu kudu kenal geus teu kudu sasalaman acan nah aing mah minggu hareup mah moal ngaji sanuni tah ini tan teu ka sia mantap sia ka ditu teangan ku sia guru sia anu ngahalalkeun teu kudu ngaji ka Cilomo teu kudu cek kiai teh aing cenah ngadahar moal aing moal ngaji mantap sia ka dieu teu kudu ngaji ka dieu omongkeun ku sia salah ki uci mah omongkeun ku sia karasa ke ku sia cek di luar naon eta itu rahasia eta mah teh keur patali jeung ilmu syariat tapi ketika jelema anu tasawuf bah tarkul uklim min syatin olifat jalpin magsubin minal waro ninggalkeun barang dahar ngadahar tina daging embe anu diparaban make parab anu haram menang ngagasap menang maling nang korupsi bagus nama eta teh ulah didahar sebab lamun ngadahar eta halal nama ngan moal daek hudang ti peuting dina hudangna ge ceknya nanti ieu ti mana kulon hudang nama kulon mana kulon jadi linglung tuh karasa kan gujana ngomong nya ge karasa beureu boga rasaan beureun nya aja linglung nya nama ngadahar teh ngadahar ge linglung bae. Ya Allah ya Rabb do bagus sama apik geus apik eta mawa nikmat kana ibadah komo nu geus karolot malah nilai kaharep geus moal panjang deui mending diapik-apik wat enggak bebener diri andai kata boga anak-anakna teh ieu pejabat geus ulah hayang dibere ku anak ceng sing bawa bae sing bisa bae sia mawa diri sia kiai cenah emang duit pejabat haram-haram ulah bebeja ka batur tepeunya ieu mah pada urang bae ieu mah jangan ngaraji urang bae ulah dibejaan ka batur paling harewos bae memang haram ke kanyawan haramna ti mana kocoranana kapan tina pajak pajak saha nu ngahalalkeun pajak oh gitu mah gitu mah. Batak Gus Dur salila aja na ngajabat teu pernah ngadahar duit negara. Teu pernah nya. Eta teh ka luar negeri make duit negara kapal teh mah. Dibelikeun ka bensol masalah. Kan teu didahar teh. Tuh, beda. Ya Allah, ya Rabb. Guys, sakitu bahelanana. Ya, jangan pikiran urang. Nah, aing mah minggu hareup mah moal ngaji. Sanuni tah. Ini tan teu ka sia mantog sia ka ditu. Teangan ku sia guru sia anu ngahalalkeun. Teu kudu ngaji ka Cilomo teu kudu. Cek kiai teh aing cenah ngadahar moal aing mah moal ngaji. Mantog sia ka ditu. Teu kudu ngaji ka dieu. Omongkeun ku sia, salah ki uci mah. Omongkeun ku sia. Karasa kayak gitu sih ya. Cek di luar naon eta itu rahasia atau mah rahasia perusahaan
mantak lamun kiai yang dibere ku bupati yang dibere ku gubernur eta mah kiai pang goblok-goblokna jeung pang tolol-tololna jeung pang bloona dunungan ye tukit podoli benteu nya mah dibere disedekahkeun deui kasias ya lu ngomong ngadahan aing nyaho aman ki podolina mah sia nu jebeg nyaho sia jebeg. Ya Allah, ya Rabbi, batak kalau heran lah mana kiai dek ngembangkeun agama masih kene ngadahar duit pemerintah heran. Heran gue lah. Haji cenah jauhan pemerintah ulah. Wow, biasa kula mah jeung bupati akrab, jeung gubernur akrab, jeung kapolda akrab, kapolres akrab. Bahkan saluhureun kapolda. Naon? Siapa eta ngomong? Jauh sia makan. Jauh kan nyaho. Nggak bener nyontek. Aing mah pokoknya timbul di sia mah aing teu percaya bae kajen bener ge. Tuh. Ye, TNI larauh ulah mah masyaallah. Bahkan sababaraha jelema gede moal ditanya moal dibejakeun deuk ka dieu ulah kula teh. Itu pugu maksud. Wow. Bahkan bupati urang, gubernur urang babarengan jeung urang. Naon kitu ngaranna haul. Bakal gubernur mah geus mere mundingna ge 2 sapi pula deh. Ye, nya nama geus mere kuari ge ti kamari ge geus mere. Lain beuh sia mah ngaji bae teu mere. Malah geus ngintip bae cekerna goblok dah coba. Lain masalah wow jeung wow biasa kerjasama ulama jeung umaro dalam rangka nanjeurkeun kebenaran nanjeurkeun agama ulah pasal ieu ngan ulah hayang duit masa kitu justru urang masuk kaju ngajauhan lain biasa bae jadi ge jelema sarua keur bareng jeung urang mah keur di luar urang mah Allah alam. Nya jelema nya lain. Kan kitu tuh kan kaharti kan urang. Ih atuh biasa bae. Wauhan biasa. Ngan ulah ngadahar duitna. Sebab kuari eueuh nu halalan. Hayu coba pangningalikeun nu halalna di mana? Ieu mah ulah gandeng urang bae iman. Maksudna. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, ya Allah. Numbantaka bahasana lamun teu amat terjadi di hiji negara duit teh geus haram malulu ngeye kumaha pamarentahna mere apa ulah ka rakyatna hiji nomor kedua rakyatna kudu narima atau ulah geus dibahas kabeh geus dibahas masyaallah karim nu kaliwat etik aja ya Allah. Mali teruskan aku. Mali teruskan teman ngabahas eta mah. Babieu loba kiai-kiai mudirun. Anu proposal mah. Salah cenah ke henteu. Lamun memang deuk neangan dunia proposal. Lain deuk nanjeurkeun agama. Lamun deuk nanjeurkeun agama ulah. Moal didenge ku masyarakat. Saha nu ngadengekeun kiai pamarentah atau kiai modern? Saha nu ngadengekeun jauh? Eueuh nu ngadengekeun didengekeun di bari kieu mah. Oh iya. Di tukang bae aju sampingna dikaluhurkeun tret beres. Ieu teh mun hayang nyaho geus kitu tah. Ya Allah. Ki Pudoli teh kiai teu bener. Tapi nyana mah masih didengekeun kene. Ceramah masih kene didengekeun. Coba kiai modern. Apa didengekeun teh? Karena dia. Oh iya. Di toilet itu bener tante geus aing mah teu nyaho bener teu nyaho pokona da.
Kipu Dali masa gitu masih didengekeun kan. Sakitu gitu bener. Maksudnya, yes, ya mau masih ngomong. Sakitu gitu bener didengekeun kan. Berarti hebat jasa kan. Si itu mah bener na bete didengekeun. Kok masalah? Ya Allah. Ya teh keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya-dinya? Keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener, nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah ku ari hayang ridho makhluk, nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga ku ari nyana jalan pi neraka kan berubah tah. Tak berubah, mun tadi kotok berubah, anak embe berubah, orang kiai ge berubah. Orang kiai ge berubah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Walau galabal haram biadi sultan, lamun ngalindi harta haram di lengan raja. Sultan teti RT datang ke presiden sultan. RT teh sultan terbawah, raja terendah tuh. Ada hubungannya langsung jeung masyarakat nyana malah. Eta hebat sebenarnya. Hakikat mah luhuran RT jeung presiden. Presiden mente langsung bersentuhan jeung rakyat, RT mah langsung bersentuhan jeung rakyat. Langsung nyana mah. Korupsina kanyahoan jasa. Sakitu gede-gede. Ya tapi di pasar Kemis mah moal aya RT korupsi moal aya. Alhamdulillah. RT sorga kabeh. Walau golabal haram biadi sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja, di tangan pemerintah. Cek Imam Ghazali Hurrimat atiyatuhu haram dibikeuna. Pemerintah ulah sok mere komo ka kiai. Mentak ulama enggak sih, bupati menang ka imah asa ulah marang bere. Gubernur menang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres mangga bere ka imah geus diancam ulah mere. Kapolda mangga hayu. Dek ngaji babarengan dek salat Jumat mangga asa ulah mere sakitu. Dinyatakeun ku ulama. Lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kituna cenah. Is cili cengeng. Pengen jadi saya tuh jelas kan mantap bupati tarang mere itu jebutkan pelit kula mah embung kula sekali-kali mere duitna ya duit negara apa duit bupati duit kula cenah ieu mah oh mere sebar duit rahasia eta mah syirik menta kan ya cabok syirik lain kan nya dia aya usaha nah gubernur aya usaha di luar kenegaraan ulah pemerintah eta nu halalna mentek dibikin kain nu halalna gubernur mere gede lah mere cenah si kiai hayang nyawanya ye moal bisa sesuk hayang nyawa bae heran aing teh ulah nyatakeun Kapolres Pak Alip sabaraha kali kabar ieu teh mau saya mau di sini boleh mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya. Udah jelas-jelasan. Oh ya udah, tidak. Saya kaya sebulan. Bejakan gula mah sugi aing daripada dibere mah ngebut sugi aing. Pokoknya mah datang ke rumah saya entar saya jamin. Oh, kamari Pangdam. Pangdam ka imah teh. Geus bejakeun saya kaya dibandingkan dengan Pangdam. Di hari penyeuna urang ngomong kayak apa sih? Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sebar bau bukan itu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya temere ya Rabbi. Dan sebab dibijakan kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Ulah ditanya be Lexus saha. Ulah ditanya, mun ditanya anjing. Waduh bahaya ya.
lah akhirnya akrab bakat dekat dia mangga nu penting ulah mere sakit gampang aya deui pejabat nu dekat dia dek mere sabaraha miliaran dek mere ulah kecuali ka dieu moal mere sadamanya dek mere ulah ditahan aya nu ngabisik oper we cenah ka dieu tangkorak sia weureuh ayeuna jurumuskeun sia sarua jeung si teh ditahan ka neraka ka sia geus urusan neraka wa tanggung jawab abdi ya goblok ieu mah abeh urang lempeng dibejakeun sote abeh ngeunaheun ibadah ka Allah sebab ahli-ahli Allah mah ieu teh mere jalan supaya ngeunaheun ibadah supaya salat teh hampang maca Quran hampang zikir hampang ngeunaheun karasa ngeunahna ibadah teh karasa lain sakadar ibadah tapi karasa ngeunah carana eta tah duit itu kos kitu ulah didahar masyaallah panjang dah orang menyaritakeun kos kitu teh carita duit haram-haram di hiji jelema atau di diri urang usaha limbah sedangkan usaha limbah mah lobaan haram usaha lamun limbah lobaan haram geus teu kudu jelaskeun lobaan haram ya sudah kiai so tahu jasa ayo sia ka dieu ditanya sia ku aing emang aing teu sakola heula aing sakola perlimbahan maksudna goblok atuh aing nanya heula ka ahli limbah mantak kakak kula baheula teh dagang limbah ngangkrok we dijual henteu dibikeun henteu kula nanya ka haji bade eta teh dijual henteu lah haji kunaon teu bae henteu engke heula ka haji itu bisa ngangkrok bae didinya emang eueuh hayang mun geus-geusan cenah ka haji mah ka haji kula tak kakak kula emang kunaon moal beres cenah teh orang meulina teu beres gajualna teu beres cek kula kakak kula sakitu mah lumayan oge ye atuh berarti nyana tasawuf oge sakitu mah ngangkrok we talimbah di dinya kula kan ditanya sababaraha pelimbah kula nanya anu oh iya tah geus masalah geus ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita tapi kan jelas aya nu halalan nu ngarasakeun harta halal jeung haram hanya manehanana nu dagangna nu ngalakukeun wayahna jang dahar dirina jeung keluargana mah ulah dibere nu haramna tadi dia mun dibahas panjang loba lah caritana geus teu kudu dibacakeun tekna lah hese hongko dibacana ge geus urang nu nyaho ieu teh nu halalna duit urang sakitu nu haramna sakitu nah ieu teh jang urang jeung anak pamajikan mah wayahna bere nu halalna nu haramna jang saha teh dikeun geus eta tah kagok oleng tuh kan beres pikir teh perubahan urang tadi ngeunaheun dibere daek ngaji nyadar narima eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok kadahar duit pamarentah nu kadahar ku nyana keur ngamuk di jero nafsu lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik ya Allah heuh bener minggu kamari mah heuh bener barang diborjakeun ku sieun ngamuk bahkan nyana dakwah ulah ngaji ka Cilomo haram segala rupa bank haram kredit haram duit pemerintah haram geus ulah sok ngaji ka Cilomo jeung aing ngaji naon sia wae aing kabaca kitab kabeh baca ku sia kabeh leg-leg ku sia kabeh teuk deuli datang aya nu ngadengekeun bae sebab naon dibendu Allah ku nafsuna moal beres ngaji ka dieu emang sanu nitah teu hayang teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang uduk pan masalahna ai teu kudu wau teu kudu dieu kula ngaji teh teu kudu wau teu kudu kenal geus teu kudu sasalaman acan geus betes ieu jeung tukang pakean awewe mah ka ditu
jeung tukang sate ka ditu. Beuh, memeh ngaji geus mesen 3 bungkus. Bawakeun balik. Budak ngudu segala rupa masalah. Teu teh mah seni doang teh mah Kiai. Seni perut teh mah. Masalah ngaji-ngaji keneh. Bola masalah. Nah, udah jelas perubahan-perubahan ngaku mengakui ya Allah ya Rabbi jahenya. Ngeuraheun salat ngeunaheun Allah. Ku ngakuna bae ngeunaheun. Penting dae kudang salat Allah. Menang tah 2 poe 3 poe ngeunaheun. Kadina kot teu ngeunaheun deui. Eta duit haram wae di awak urang ngamuk deui. Ngamuk terus nafsuna timbul deui. Lamun ku nafsu mah moal ngeunaheun. Tah ieu teh maksudna nuduhkeun lain sakadar nyaho ka hukum teh pake. Ibadah teh lain sakadar ungkeg-ungkegan kikituan, tapi karasa ngeunaheunna salat. Eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat ditarima ku Allah. Ente ulah hese-hese ai salat aing sih ditarima apa henteu? Rarasakeun ku sorangan. Asal salat urang ngeunaheun eta ditarima. Geus teh kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah. Asal ngeunaheun karasana eta ditarima. Asal rungsing teu ditarima. Aing salat ongkoh rungsing ongkoh. Salat si rungsing heran aing mah. Tah eta nu kos kitu karana teu diterima salatna. Oh, komo. Ciri ke mana? Tungguan aing kain salat lah. Allahu Akbar. Set bes. Cepet amat campingkeun ku aing. Salat teu diterima. Yang mana? Saya dek nungguan salat aing tungguan. Lamun teu ka aing nyusul bae aing mah salatna aing mah biasana tenang. Cek anu ngadaguan. Coba hayang nyaho ketenangan sia. Aing tungguan ku aing. Menang 3 menit geus. Pan sia tenang si 3 menit. Rungsing aing. Teu diterima tah salat asal rungsing teu diterima. Salat pakan karasa kehadiran Allah teh. Nikmat lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal. Mata kabelah ditu mah kadang-kadang salat teh hayang sorangan. Nah sebab da ngeunaheun sorangan mah. Allahu Akbar teu kanyahoan ku batu. Pas tahiyat ge haju teu hudang deui. Orek nunduta. Haye ya jaga paharaman lamun hayang ngeunaheun ibadah urang deuk ka mana tuh deuk ka mana adikula ngorakene gagah maot Kiai anu ngorakene maot Pak anu ngorakene maot meureun engke ge datang ajal teh ka urang lamun urang geus dibere ngeunah ibadah geus teu panasaran maot ge sebab aya dina ridho Allah sakitu ja maot mah bakal jasa nu penting husnul khotimah sakitu aya ridho Allah aya jelema biasa keur hirupna ja biasa ibadah tapi begitu neuk sakarat heseueun amat teh maca la ilaha illallah maca Allah eta haram-haram dina beuteung masih numpuk keneh ngahalangan masyaallah karunyaan awak urang ku anfusakum wa ahlikum nar jaga diri maneh tina neraka carana paharaman sebarang dahar bangsa anu bangsa teu jelas-jelas bangsa hayam-hayam negeri teu jelas teh mencit nu geus di pasar nu geus nang mencit ulah terus bangsa teu jelas-jelas we gara itu urang geus kolot bari mah merubah diri bung duit bangsa teh pamarentah wayahna ulah cenah ieu mah dibere bae balikeun ka bensin ulah didahar balikeun ka bensin banjurkeun ka motor beul saya kiai bener kos kitu jasa sugan teh mah bener lain geus mah kitu deui terus motor sia motor batur balikeun ka bensin pake ka bensin motor mobil masalah itu masalah ya tah ulah ge pake meuli baju dipake salat ulah. Jadi aya tah anu rada deureus ya rada deureus aya sebab ieu kokocoran teh gitu kecuali hasil usaha manehanana usaha nu bagus aya nu halal anu antak amanat abah mah kieu
sia dibere ku pelimba ku pedagang tarima ulah nyaritakeun ku kumaha sebab aya nu halalan tapi lamun dibere ku pamarentah ulah didahar mun hayang amanat abah kos gitu mun sia yang ibadah bisa tuh kan maju ulah wow biasa akan jadikan ku urang sobat urang tapi ulah hayang pamerena nu ngaran duit nagara. Oh, ceuk bolak-balik di dinya we peng cili aing. Ceuk aing ngapan proposal. Aing mantak bolak-balik ge sia can ngarti goblok. Mari dibalik deui sia can mah goblok sia. Tungkul tanya nanti. Pajar teh ka deuleu meureun ku aing. Ulah udang ganyawan sia. Wabagus sibad boga marati najisit ari hasil usaha Nabi Muhammad najisin gawe dina penghasilan najis kaya ning kahijam matin urang teh boga pagawean nyanduk bekam eta teh pan nyerot getih ngaran getih diserot set make alat khusus aya nu pesoletik aya anu langsung dijepret gitu meuli di Mekah aya jaruba tetep teu karasa teu kaluar getih eta teh getih kotor kudu belajar heula ulama jos wae. Waduh, ongkos orang dek diimpus emangna sacolok-colokna. Impus ya, colok langsung. Mal kebal tinggal ngitung bae. Mal kebal deui. Gubur. Atuh aya aturanana ieu di mana? Ieu, nu kudu dicolokna di mana? Ieu pas. Di dieu teu bisa belah dieu. Urang nitah ka dipen dipang nyolok bisa di dieu dicolokna. Siap. Baik aja kok didinya kajian abah terepal. Sia teh bawa orengan ada ngabunuh goblok. Aya aturan anak. Oh ya. Nah ye bagus tapi eta urusanana kan ngaluarkeun getih najis. Kumaha eta penghasilan tina usaha anu najis makruh. Padahal bagus. Ya jelema puyeng we geus ka dokter geus ka mana diurut teh puyeng we aya getih anu kotor teu leumpang ieu biasana botakan di Cianjur bae lah kula mah nyaho teh keur nganter guru teh aya salah siji guru teu ningali geus ka mana ka Cicendo ka mana teh tah ka Cianjur aya baheula aki-aki di dieu na di kitu di terus eta dicanduk set terus di dieu di luhur mata jago bener rada hampang maot tapi ayeuna mah tah eta usaha kos kitu makruh atawa wakansin tukang ngeberesan sampah anu pinuh ku najis sasapunya pukeun anu najis sabalik kitu kene nyana tukang ngebersihan pelbak anu pinuh ku najis aya hasilna ayalah hasil usaha gaji atawa dibere itu naon ngaranna gaji tina pagawean ngabersihan tukang ngabersihan najis atuh eta teh halal ngan usahana makruh teh usaha kos kitu teh tah nya nyapukeun perkara-perkara najis beda jeung kieu ngabersihan najis embung digaji kula malillahi ta'ala sorga tuh nya
di masjid aya tai kotok talamun dibersihan aku pegawai masjid emangnya nama digaji teu jadi mas kawin bidadari teu jadi teh memang digajinya nama tapi lamun ngabersihan tai kotoknya nama emang kadinya teh emang osok salat teu digaji lain pengurus jadinya nama ngabersihan butak eta bidadari geus kieu di luhur Pepe aturan masih anu jadi mas kawin anu jadi pasalaki aing kulantaran sia mah kedul endahan tatambah sia nah, jadi kikituan anu aing embung dikawin ku sia bidadari ge embung aya di sisi ngomong kunti anak buat saya aja nah iyalah jadi beda tah ngabersihan digaji gajina makruh gaji halal ngan digawena makruh didinya tapi lamun lillahi taala ngabersihan barang-barang anu najis cara santri-santri tadi dia tah nah nu mantak ieu teh aya non garang-garang ngaji alhamdulillah daek ngaraji mah ngan sampah mantak naon sih 2 jam ulah ngagayem 2 jam geus cicing mah ieu sampana ieu tas gaji teh masyaallah wayana ai lalaki mah teu lah ditung teu ku kulit log jajan ieu awewe ieu aju dibaturan ku salakina masyaallah aduh badak ieu sampana saantero kan wayana tah nu jajan asupkeun bawa ka imahna jadi di dia di steril tempat ngaji lah cenah aing mah minggu hareup moal ngaji cenah teh jatuh meunang ngabala geus ulah ngaji ulah aing mah jangan ditahan ge ulah ngaji kadenge ku teulis ya lain dititahan ngaji ulah ngaji daripada ngabala geus mere diteupan ka aing atuh geuna disiap teu geuna di aing aing ngocoprak bae sia ngagayem bae